Ayeuna sim kuring pada manggil dua rencang sekantenan. Layung perenang rembongan kacaita pihalengan aduh ujang anu mana anu kasep neng dasipah ujang rodi pahit ngerasa kebahagiaan dukung si kasora ayeuna tinggal tunggara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Ustad, Mohon Kang. pangawasan teh di mana? Di Dukuh Campur Cikesalon. Di Dukuh Campur Mohon. di nararaga naon Pak Ustad? Walimatul ursi walimatun nikah. Oh, parantos pun anak dicekah. Alhamdulillah parantos ditikahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mebah para hadirin anu sami hadir. Nya kitu. Urang ngariung di dieu teh intina mangiring mangdoakeun ka pun anak anu nembe ditikahkeun. Mudah-mudahan pun anak rumah tanggina kapanggih kabagjaan sakinah mawadah warohmah amin. Amin. Dipaparinan turunan putra putri anu soleh jeung soleha amin. Amin. Berbakti ka ibuna jeung ka bapana oge teu kakantun katut nusa bangsa sareng agamana laras Pak Ustad amin. Amin. Cicing tukang syuting uman amin digaplok. La ilaha illallah. Pamugi doa orang dijabah ku Allah Subhanahu wa taala Pak Ustad. Amin. Tos sababaraha kali Mang Cepot papendak sareng sadulur di Dukuh Campur Pak Ustad. Teu bosen-bosen geuning alhamdulillah Mang Cepot mah bisa silaturahmi wungkul ka dieu teh Pak Ustad. Amin. Mohon sabab saur dina keterangan man ahaba ayub satolahu pirizki wa yunsalu piat carih pal yasil rohimah. Betul Pak Ustad. Mudah-mudahan orang dipanjangkeun umur amin. Amin. Dilobakeun rejeki amin. Amin. Mudah-mudahan doa orang sasarengan Pak Ustad. Pamugi Dukuh Campur sing subur makmur gemah ripah loh jinawi teu kurang sandang kalawan pangan amin. Amin. Pak Ustad. Amin. Kumaha Pot? Pamugi pun anak soleh jeung soleha. Mohon amanah sakedik Mang Cepot Pak Ustad. Kangge saha amanah ieu? Kangge mempelai pria. Hah? Kumaha amanahna?
mohon pamugi ulah bade ngepek jawer ngandara jangjang miyuni hayam kabiri kumeok memeh dipacok. Naon artina itu? Naon sababna eta teh hayam lisung celembengan. Celembengan. Mohon punten ieu mah nya sanes mapatahan ngojai kameri. Sok aya nu rumah tangi kakarek pagedug saeutik geus balik ka kolotna tah. Balik ka kolot. Eta teh celembengan. Berarti lain lalaki anu sajati gitu. Itu. Cek dina TV mah buktikan merahmu doh gitu pas merah leres Pak Ustad Leres. mohon kamana ieu dulur kuring si Syaher Aya tim India. lain boga babaturan si Syaher Urang India meureun. Kurang India mod. Hah? Kurang India. Lain eta mah naon Ya saher arana. Syaher ngarana gitu Pak Ustad eta teh mun gara-gara nama kitu abdi teh naroskeun mun cenah gara-gara panyakit gitu dilandi eta teh budak si Syaher. Penyakit naon? Hah? Penyakit naon? Penyakitna hernia. Mun ari Syaher teh singkatan sasalak herang bedul. La ilaha illallah. Ngomong ke naon sia teh kaing suhar saher sia teh Lain tod. Ari gitu masih bener hernia maneh. cok saha amit-amit aing mah teu irakeun Aing tadi nanyakeun ka pamajikan sia si Gembrot. teu irakeun Hah? aya-aya wae sia mah Oh henteu hernia. teu palias aing mah Lain tod. rek naon Urang teh ngahibur sadulur anu juga kieu reugreugna kompakna besan ieu teh. duh Gusti kawas supa Alhamdulillah nya nya hiji tanda kulawargi teh akur jeung sadulur tarapasea jeung tatangga ieu buktina ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang ceuk bapa wawan mah kitu. oh nya Mohon. bener kompaknya aduh Gusti Lain maneh teh geus disunatan. piraku geus jebrog kawas kieu can disunatan sia teh anggeus Hah? enggeus aing mah geus disunatan Oh berarti Islam. Islam alhamdulillah Ocok salat, osok zakat, osok fitrah, osok puasa, osok maling hayam. osok ya sama kitu nanyana beleguk ulah merekpek teuing nanyana kawas merecon sama dodologan sia teh nanya menu osok aing mah tara pulang paling Oh tara. tara aing mah najis teuing tara aing mah pulang paling mah hi Tara maling HP. tara aing Tara mah. maling motor. amit tara aing Tara mah. sholat. tara aing mah ya Allah sia mah kitu deui beleguk Gusti lalaunan sing pukuh komana sia teh nanya mun morekpek sok ngaku agama Islam salat tara Islam nanahaonan sia teh sok aing mah Alhamdulillah. alhamdulillahnya Lain kieu nya nya urang sakedik mangdoakeun nomor hiji nama ka kedua mempelai Tah, gitu. gitu. Mudah-mudahan bagja. nya amin Mudah-mudahan naon anu dicita-citakeun ku maranehna dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. amin Mohon ngan sakedik saur dina keterangan ari jalu qawamuna ala nisa. naon tahartina Urang teh lalaki pemimpin ceuk dina keterangan ngan kade adat jeung istiadat budaya teh kudu dibawa tahnya gitu. bener. Mohon ulah mentang-mentang lalaki pamimpin. oh jadi kudu saimbang Nah, tah gitu nyaho pamajikan keur marurung nyeri huntu bapak ngejo aing mah pamimpin teu meunang. oh jadi kudu saieug Nah, saeyeug sareundeuq saigel sapihanean gitu. tah gitu Mudah-mudahan patali asih jadi sacangreud pageuhnya teh. tah gitu nya Lain rek nanyakeun tanya naon boga tanyakeun tata Sok. rucingan tarucing naon pot lah sok dijawab ku aing dengekeun ku maneh. sok Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas?
kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas atuh moal ge asup beleguk sia teh aya wae moal asup moal cuk saha cek aing gajah sakitu kedena diabuskeun kana kulkas kumaha tuh nu ditanyakeun lain abus jeung henteu dengekeun ku maneh kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas buka heula pintu kulkasna blak asupkeun gajahna blus da moal ge abus atuh erek abus erek henteu anu penting nu ditanyakeun carana nya Arusan dewek. buka heula pantona Asup. karek abuskeun tah gajahna Nah. tah ayeuna teh dewek ieu boga ayeuna kumaha carana ngasupkeun kuda kana kulkas sok sia hah geuning nurutan heuh ieu mah kuda nu aing mah buka heula pintuna asupkeun kudana blus moal ge asup beleguk kana kulkas moal asup mikir pake otak pancarana bukakeun heula pintuna asupkeun kudana blus moal asup moal asup sabab naon kapan aya gajahan di jerona beduwe berarti carana buka heula pantok kulkasna cokot gajahna tah karek kudana abuskeun bus kitu seteh nu mah tak kudu mikir seteh hebat nah ayeuna giras mana lumpat kuda jeung lumpat gajah pasti giras kuda teu bisa teu bisa kumaha geus kasohor kuda mah aya balap kuda aya karapan kuda kuda lari sok naon deui sia teh teu bisa tetep giras gajah teu mungkin sia mah gajah mah gede pasti ngageang sia teh kaos entok lempang nage moal bisa lari sia teh kuda nu giras mah teu bisa tetep giras gajah teu bisa kumaha sia teh gajah mah geus di luar kuda mah masih di jero kulkas sugan tengah hiji ka dia pertanyaanana ya lo sia teh aduh tertipu kau lain sugan tengah hiji sia teh pertanyaan jeung nu tadi aduh aing kalah aduh Gusti Isi kosong. kuda di jero kulkas erek balap jeung gajah moal lempang kuda di jero kulkas aing katipu beku mau jadi es Gusti yo ayeuna mah kieu we nya ayeuna song ngalagu urang anu ngalaguna urang maneh anu peragaana peragaan laguna heli teh naon heli eta bahasa Indonesia bahasa Inggris heli eta anjing anjing ngaran ieu mah ngaran anjing ngaranna heli mang cepot keun bae maneh jadi anjing jadi lamun ceuk dewek heli ka dieu milu ka dieu gitu. heli ka ditu kitu nurutan ya bahasa cek dewek kieu aku punya anjing kecil ku beri nama Heli dia senang bermain-main sambil berlari-lari Heli gitu anjir eta gitu Heli geus dahar tacan ya make bahasa nage bahasa anjing sia teh ulah acan sia mah bahasa ditanya ku dewek Heli acan dahar gebeg sia teh gebeg tah tah ayeuna dicoba deui Heli
geus dahar acan au gitu goblok tah gitu ya bari kieu gebes eta gebes tah gitu au acan gitu heli geus disawer tah acan acan oke sabar heula tah engke teh awan wae sama can ditanya ku dewek ayeuna urang ngalakunya praktekeun ieu praktekeun ayeuna anjingna kumaha dipraktekeun kuda sok kuda anjing sok ayeuna praktek jadi anjing kumaha lain kitu belagu kumaha lain kitu sateh suku diangkat sabelah tah letahna ngelol ka hareup tah kitu sok ayeuna lempang tah kitu lain persisnya aduh Gusti najis sok kayak namanya siap Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Lari sateh. Heli, kemari, ayo lari-lari. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, kemari, geus meunang sabaraha. jadi hitung Heli, kemari, ayo lari-lari. Aku punya anjing kecil, dia senang bermain-main. ini ngeplak Aing salah tembangna. Aduh Gusti, aduh. Anjing Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, kemari, Heli, geus nginum acan gitu sama acan. Menta kak bapak aja teh nginum gitu. Aduh Gusti, alhamdulillah. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, eta cokot deui. alhamdulillah Sok saha nu acan mangga sok ngantai. Aduh Gusti, aduh alhamdulillah. Aduh Gusti, lain heureug-reug euy. reug Lain pisan betah teh betah urang mah moal balik da. Ya bae mah. Cod Ya, ayeuna mah ganti we nya. aing leta sampai garing jadi si Heli
lain eta mana kapoe Gusti garingnya ayeuna mah kieu we kumaha ayeuna rek ngalagu deui anu judulna domba laguna domba domba ieu mah adu domba mengadu domba itu eta mah cek Oma Irama oh ieu mah versina Sunda oh versi Sunda di Jawa Barat laguna ge Sunda ieu mah Sunda domba kumaha laguna wing joget lain kudu dialokan ieu mah wing ngalokan alokna kieu kumaha kukuring tak sakitu wungkul kukuring gitu jadi sok kukuring alhamdulillah ibu aduh matur nuhun ingat geus alokna aduh Gusti alhamdulillah kukuring aduh aing mah heuh riweuh ya mohon alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah hatur nuhun neng aduh kukuring ingat jadi siapnya sok domba rek dikencarkeun kukuring domba rek diparaban kukuring domba rek dipandian kukuring lila domba reuneuh kukuring domba rek diparaban kukuring domba rek diwedakan kukuring domba diajak sare kukuring lila domba reuneuh diteruskeun teh kalah kaurun alok mah terus teh teruskeun alokna kukuring sama eureun pantesan Kang Maman susurian lain ngeunaheun cenah laguna areun kukuring heueuh terus sama eureun tadi teh domba reuneuh heueuh lila domba reuneuh kukuring heueuh laguna kitu pantesan Kang Maman yang ngirba susurian ang dianggap ngareuneuhan domba atau irakeun ieu mah lagu kukuring lagu ieu mah legug sama eureun ngalok eureun sama bayar gantian sok sama eureun sok hayang nyaho domba rek dikencarkeun kukuring domba rek diparapan kukuring domba rek dipandikeun kukuring lila domba reuneuh usia geuning kusia heueuh kumaneh lain kusia kukuring lain kumaneh lain kumaneh kukuring domba maneh pek rek dikumahakeun eta domba sok kop rek 2 rek 3 seteh domba kop rek dikumahakeun licik manehna mah licik kumaha sia teh sakali deui ieu can ideng ieu mah aduh Gusti domba rek dikencarkeun kukuring domba rek diparaban kukuring domba rek dikandangkeun kukuring lila domba reuneuh usia lain kusia kukuring lain ti tadi ge sia
ideng lain kumaneh lain ku maneh ku kuring kumaneh lah sama teu ideng Bot nu salah saha eta nu salah saha lamun bingung nu salah saha lila domba reuneuh salah nu salah hanyir palebah reuneuhna aya nu salah mesti eta Bot Hah? aya nu salahan mesti mun Pak Ustad saha nu salah geura nu salah mah domba geuning domba kuring keur kiih domba mundur oh kapaksa dilelempeng ku sia ngaji sia sama da amit-amit beuki ka hewan ge belegug lain sing amit-amit jabang bayi ya Allah Gusti amit-amit lain tod cek dina berita televisi waspadalah kejahatan bisa menimpa kepada siapapun bener tod aing keur bujang baheula ka Jakarta kumaha tah sing demi Allah aing diperkosa 7 awewe Gusti atuh kunaon teu minta tulung sia teh tulung ka saha aing ka jelema ari kitu aing di Jakarta boga baraya ari kitu kumaha atuh aing cicing bae da ngeunah engko Gusti nu agung sia mah beuki sagala pasrah amit-amit jawang bayi pamoge nya tod tah kitunya hapunten anu kasuhun ngampura anu kateda Mang Cepot sareng Mang Entod mah heureuy wunggul gitu nah kitu ieu mah rupina nah nyelingan Bapak Ustad atuh nomor hiji nama ngahibur sadulurkum teu diwiji-wiji sadayananya mohon ti pihak istri ti pihak pameget kitu besan regreg kompak alhamdulillah tod alhamdulillah bagja ieu teh kedua mempelainya mohon dijajabkeun naon ngajajabkeun tina jajaka oge tina perawan gitu nya dugikeun ka ayeuna parantos ditikahkeun nya mugi sacangreud pageus sagolek pangkeknya teh tah kitu ulah ungut kalinuan ulah gedaganginan ulah naon sababna ari hirup mah loba cocobana teh loba pasti mudah-mudahan tarabah jeung iman tah kitu nya estu tawakal ka Allah subhanahu wa ta'ala amin amin cekap sakieu heula hiburan ti Mang Cepot selinganan nya teh nya mohon tiluhur saujung rambut dihandap sausap dampal luput saur bahe carek ti caletot omong ti sore dateta mugi janten pangapunten billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.